kemana gitu nya mereka nyemkeun duit teh hari kamari janjian jam sakieu jam lagi item geus ieu can datang kena wae geus kitu ya kieu aku kudu terus ngajual foto itu gila ge kemana nya jelema sempit kieu aing jalan teh masuk mobil aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, saya jalan teh nyesat kakang itu salah dicegel yang berit aing mah. Teman-teman geus diselo kamari teh. Lupan HP aingnya parim kamari teh. Banyak untuk nyemkeun duit HP parum. Teu boga deui. Ongkos duit teh pehak we kurang teh. Bukan beli minuman, beli naon. Setik deui duit teh. Terus ayeuna nyemkeun kumaha? Aya ngiemkeun makalan. Emang butuhna ge gede. Lain kemarin ngomongna jalan ulang masa jalan raya asup mobil asup naon. Tapi diharap jalan raya. Motor kita asup bro asup dia. Iya mantap tapi diharap mah asupan. Diharap. Ya sia diharap mah tuh. Da urang mah naik helikopter. Ya wae ini. Tim sebelah jadina 2 naon juta. Ya. Mamanya tahu itu kan dia teh guguk duit. Kok beak di jalan aing teh beli dahareun minum aing teh beli naon bituban pokoknya mah ngeur pokoknya mah. Pokoknya teh butuhna sakitu di kamar geus dua mah. 2 naon? 20. Aduh. Jauh. Atuh daripada uang teh ka dieu. Yang penting mah nominal aya 2an we. Bisa dibelanja saeutik we. Aya Sabaraha? 2000. Tuh, di 22. Aduh, lain duit yang naon nih, gede teuing. Teu jang meuli rokok tuh. lain meuli rokok. Bayar mah nyicil satahunan. Aduh. 22.000 bayar satahunan. Bagi setahun sabaraha? Bisa kok sabaraha? 5 poe bukan mah. Sabaraha? Tak hafal. Yo. 100 perak. Cokot mah. Ada bayar lagi cokot we. Parah ya mah. Udah janjian apa di kamar itu 2 juta. Paca aing beak di jalan, aing teh jalan kitu nyasar wae sia teh. Ayahnya bangke modal kieu jauh-jauh ti ditu bangke ka dia mah duit Pada pribadi aing teh teu deui kesukanan dari adu milik suaranya menang duit gitu. nyangreng satuan bangke mah karena bangke teh mau duitna teh leuwih. Duh, parah bae lah silnya. Bae lah Setahun udah hilang ngamplang berarti sapoenan di maketip sia. Heeh, maketip ya. Allah, eta nya gawahna aing teh mata teh. Poyana bayar mah poe. lah bae lah. Oh iya bangke modal kitu jauh-jauh di kota ka dieu keur moal duit pinjeun sakieu. Sakieu mah eta ge kata tangga boga minjem. Bener, kebalik bangke teh. Nyokang kitu sama dibayar sekalian. Duitnya semenang setik oge aya ya. Ayeuna mah tinggal neangan jelema urang rek jadi anak kucing, anak buah wae anak kucing kali-kali mah anak duren bisa nojos deh Hai. Nah, saya ayam jadi kecewa yang bayar hutang euy. Hai. Ji. Naon? Nama kajam euy jang bayar ka rentenir ya. Naam ka jeung bayar rentenir segala. Naon gitu? Ini kok kata aja bayar rentenir. Hah? Mana aja Bang? Liwati maneh unggul apa kada bieu maneh. Enggak lah, tong ngajual hayam, urang heula weh. Tapi saatna Naon? kudu jadi anak buah urang. Ber bae lah yang resiko bae penting mah urang bisa bayar. Kalem lah. Jadi anak buah urang heuh. Yang cuman di ditu tong anak buah da kudu dia petik main pentilna anak kucing heuh, langsung bempang. Tempat haji udah gitu-gitu daripada bayar Sekali urang duluan lah. Sok. Pokona tugasna ngawal urang. Ini lu. Pokona mah genah mun urang ka dieu. Tuturkeun nah. Urang ka dieu. Tong ditukangan di tapi urang dibere jajan. Nya heula tuh dibere jajan. Kalem masa jajan. Lain jajan naon. Pokona mah sekali ini 1000-an sawaragna. Dar. Kemana? Ayeuna urang ka itu ngan bodak ka jalan. Coba aya. Dar udah kumaha. Nah, biasa we urang. Nah, eta setuju udah. Yuk. Wah. Kemana enak dulungan? Motor lah. Ayo. Wah, halus motoran. Emang motor dulungan ya? Lain. Bisa. Batu lah. Aduh, dulungan teh ada geuj lagi ya. Bae nu mah aya we. Aku. Bisa orang lah, Pak Haji. Si Legend? Wah, boleh. Oh, atuh.
Nah jadi bodyguard mana bos? Oh dulungan di pangkere. Numpakeun tau. Nah gitu tugas teh. Nah, itu dendam kamari yang dikasak wae ayeuna we di jailan sia. Aing kamari kok tadi cang-cangna pagar eta juga domba. Aing balas. Pernah mah ledek aing. Jir si Haji mau kana mobil. Atuh Haji geus naik pangkat eta mah. Ji, buka pantau euy. Kumaha buka anak buah teh ieu pantauna buka tuh. Kela. Naon anjir rasa si arda turamnya kan motor mobil kulat. Kecus gitu. Itu. Ayo bat. Tuh buka as. Tuh, sugan teh kana mobil. Mobil naon. Ah, kecus gitu sia. Naik. Buru naik. Sok. Yes. Anjing. Apaan titah naiknya naik urang mah. Kana motor. Nah, gitu. Dah, jongko jadi pangkatan ge boga duit mah pangkat haji udah dijieun anak kucing rek. Ayo tengah dunungan kasih ini. Aduh. Ya bensin. What? Aduh, aing mah apa? Aduh. Kumaha kalakuana dunungan teh ka dikieu. Ayo orang jalan-jalan lah, renan masa motoran bae antep. Aduh. Parah bukan anak kucing teh kakak nyiksa dunungan itu peta kelakuannya. Kakak lagi bodyguard. Bos, aya makhluk. Palak. Benar. Hai. Naon nak? Cali. Wah kawan ini kan. Hai orang asing. Naon ji da wawuh mana ini urang. Beda. Da kasta. Ini orang boga dunungan enak beungar. Anta dulu dunungan ya. Oh ji teu boga. Mana orang asing? Kesian ke dunungan orang sih geus meureub gitu. Da eueuh teu ji teu boga aslinya ieu. Walsan. Oh teu boga saketik melon-melon acan ji. Lulus karunya dunungan berewe duit. Lain kakak ngadenge saketip belon kumaha. Ketip belon kumaha. Kadangnya ke urang mah. Da urang mah keur make headset. Semoga saketip belon ya. Asa saketip belon teh naon? Astagfirullahaladzim. Mana budak kiraha. Parah ini. Saketip belon aing mah ingetkeun. Gue saya bere dunungan karunya euy. Daripada aya poe aya nama majeg, mending sedekah we nama. Da supaya gitu ke digantian deui ku Gusti Allah. Yes. Siapa? Si Candaang. Nah, dunungan orang mah bagus eta orang asing. Buruk poe oge. 2000 we orang 20 lebar. Nyawa atuh. Ieu. 2000 anjing mah kana naon 2000. Deukeun dunungan. Ye, pikeun. Ye. Tah gede. Nuhun ji. Nyaho atuh orang asing ah. Baru orang ngerti deui. Ayo, jangan dia. Orang asing. Jangan kelamaan di situ nanti bau. Anjing kredit 2000 10 kali kieu ge geus 20.000 ya. Lumayan ya. Kemana nanya? Kemana lah? Ini mah ayo mah pajem. Cik. Asyik kayak di dia. Heuh. Cicnya nih tadi teh di ditu. Euy. Bener aman calak putri bos ya. Terus nganjang ke poe isuk ya. Ketika poe pagi itu Amana aya di dieu. Cetin di ditu tadi teh. jangan mana sih sok ngaku sih. Anjing panon lagi sipit berarti keluaran teh hoa. Mencak dan karena juga kasirnya sok ngaku sih. Yang belut Anjing. Mainnya teh sisitan. Cik itulah nanti lapar itu tadi di itu 2000 yang mau dicai diberikan cai di itu ayeuna lapar urang. Ini karsaku aing. Minum teh dahar teh. Teh syubuh buah. Terus yang kudu kumaha? Bere deui we dunungan ada beungar. Dibere deui. Sok rasaku dunungan mun minum teh dahar. Ono ge cai.
dinya. Karunya. Mana teh kakabun eta? Mau teh kasih sangat leungitna. Minuman cai teh kakabun. Masih di kelapar itu. Mun kakabun minum cai genti. Bere. Minumna Duit. oh duit. Aduh, salawatkeun duit aing mah. Kan bae. Bae lah. Benar cenah. Benar, cenah. Omat belikeun nya. Aing mah duit duit teh. Ya. 2.000 kali kan? 2.000 cokot. Pan dibelikan cai tadi. Aduh, anjir. Itu jadi kumaha? Kumaha teh jang urang we yang meuli dareun enak tua. Geus bae lah. Ayo dulungan boga ada duit teh. Heuh, beak. Ayo tulis ayo bayar urang kumaha? Teuing. Guys, kieu nya. Ya, geus manane pan teu baruga duit. Terus jadi anak buah urang we no. Asdor anu terima duitan we. Asli. Sok. Nah, jadi adik katilu urang. Bae lah. Ayo niru ka urang. Oh, siap. Bodyguard papayuna. Nah, jadi aing nu ripuh ieu teh. Asa aya nu ganjel ieu mah. Dan ganjil aja ganjil. Oh, bawahan aing kan ayahna. Oh, mohon, mangga. Ayo dipangkal. Dulungan antosan dulungan. Ayo bro urang ngariru ka urang mahat. Oh, siap. Siap lah. Ari bawahan ku dulungan. Kelak. Pan urang teh dulungan. Jadi aja anak buah orang. Nah, orang jadi anak buah situ. Nah, tuh aya apaan sih itu nu boga duit enak mah. Ayo bisa sok. Duit mana? Kan situ teh nu minta duit. Situ minta duit. Kudu dulungan teh dibere. Heeh. Kan dulungan teh beak, jadi situ loba duit. Nya urang teh beneran. Nah, nyari teh kudu nama maneh keneh lu. Heuh, ku nama urang teh dulungan teh. Anjing. Saladar kumaha ieu? Udah bot. Hei, orang asing. Duit orang ka diekeun. Udah. Anak buah, manggilan udah. Capek ah di dieu we. Sok. Awas bisa. Dah. Cikalong Cibiana ongkosan salawean. Ditoong teu dicalana, tong diteraskeun. Permis. Kumaha aja duit bayarin, bagi ulang cengakan 1.000 acan. Si udok mah bener. Alang ngas budak, aduh. Kita coba duit bayarin, tak kedeng bisa abang ka dieu, aduh aing mah. Ji. Mantan anak buah. Ka dieu. Nyao ah. Iya bantuan. Tadi kita nyelap. Gelap. Iya leungeun nyelap. Bantuan leungeun nyelap. Aduh anjir. Iya dia tuh. Iya leungeun nyelap. Bantuan. Buru anak buah kene. Buru atuh. Aduh. Cuma itu yang tempo ya kudu bayar ya. Woi. Oh, gitu. Juga jamur sih nempel di lokai. Bayar. Nagih. Aduh. Tuangan lah ya. Tuangan naon? Nyerap. Bayar moal. Mayan, tapi tuangan enggak. Anjing. Aduh, Icing sih ya. Mana? Goblok. Kira. Sabulan acan atuh sak PG bulan. Bayar ayeuna butuh duit aing dia. Majikan gas beak. Banyak minjem ke teh sak PP acan Pun bae atuh. Aduh, aing Jauh balikna. duitna. Balik eueuh. Poin jenuh kira. Bayar. Pulang dirampok. Usaha. Kurang asing. Balasan cuk gitu. Aduh. Tuh. Anak buah turun. Anak buah. Yang main game.